Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng otek anu gaduh janggot 3,5 cm. Dina kalau kesempatan ieu sim kuring bade ngadamel tutorial cara ngadamel tabung CO2 kanggo aquascape. Barang-barang kang ngadamel tabung tiasa ngangge bahan barang bekas. Salah sahijina abdi nganggo tilas tabung anti nyamuk. Anu biasana anu sanesna nganggo tabung, nganggo botol tilas air bersoda gitu, minuman bersoda. Sim kuring ngadamel tina tabung tilas anti nyamuk. Mudah-mudahan sesuai sareng anu diperyogikan. Dikawitan ku motong ieu kepalana tiasa dibobok atau napi dicokel ku obeng tiasa. Terus milarian kepala bekas botol minuman bersoda. Tiasa kepalana hungkul dilepetkeun ka dieu. Tiasa dilem nganggo lem Korea atau napi power glue. Terus dipresi sedemikian rapi supaya kelihatan lebih wah. Nu kaduana peryogi oge tilas suntikan. Tilas suntikan tabungna anu rada agung. Ieu kagunaanana kanggo menetralisir soda atau napi CO2 supaya henteu langsung lebetkan aquascape, jadi dinetralisir heula nganggo cai. Biasa diisi setengah. Anu katiluna selang imbusan. Biasa dipeser di apotek atau napi milarian ke rumah sakit ya biasa lah. Anu kaopatna dipuser. Dipuser ieu tiasa didamel sim kuring ngadamel tina keramik. Tiasa digurinda, dipotong, dicetak sedemikian rapi supaya katingal bulat. Kanggo botolna, kanggo tabungna sim kuring ngadamel tina tutup liquid kanggo pape. Sapertos biasa kanggo selang. Janten bentukna sapertos kieu. Peralatan anu dianggo ya biasa aya obeng, aya tang, aya gergaji, aya peso, aya gunting. Kanggo mempersingkat durasi kok terus disiapkan sedayananya kantun tahap pemasangan. Ya tutup tilas botol bersoda, minuman bersoda. Biasa nganggo lem, nganggo selang dilepetkeun ka dieu supaya arusna ngalir ka dieu. Da ieu kanggo keran memperkecil atau memperbesar gelembung kanggo CO. Biasa buat ka dieu. Nah, ieu fungsina suntikan ieu tilas suntikan tabung suntikan. Kini tiasa dilepatan ku cai setengahna kanggo menetralisir. Terus salajengna dipuser. Kamu ngaluarkeun CO2 langsung kana lebet cai, kana lebet aquascape. Kamu isian ieu janten tiasa diisi ku 2 rupi bahan. Tiasa sisot, tiasa oge nganggo gula pasir, permipam, soda, sareng jelly. Dina kesempatan ayeuna mung sakitu wae tiasa didukikeun ku sim kuring.
kanggo tutorial salajengna video anu mungkin kurang bakal ngabahas isian anak ieu. Sareng cara pemakaian karena aquascape. Sakitu wae ti simkuring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.